Aduh, aing kumaha itu bari ngiung kieu pamajikan ieu. Geus nelpon deui wae. Kumaha atuh mi da bingung ning pipih teh neangan oleh-oleh darah Tasik teh. Nya mauna naon da lieur geus ka itu ka dieu ieu tapi kakesangan kieu. Yang satu bibek nangan lagi we nangan jelema sugan di dieu anu apaleun tempat oleh-oleh ya rudat di pamajikan ya aing tanyakeun ka si bapak-bapak eta punten Pak, ojek sanes Pak. Oh, kirain teh ojek ya. Nyata abdi kieu teh karasan bade tumaros ari di Tasik tempat oleh-oleh paling mana nu ageungnya Di dia mah paling tongo paling kiri tempat snackna aya agung paling kiri Pajar Abadi Snack tadi palidinya tos tararangeun di Jawa Barat mah naon wae teh Pak karbit oge aya palidinya abdi mah teu pergi karbit Pak snack tuangeun ieu mah pami tuangeun oge komplit di Pajar Abadi Snack mah aya makanan ringan aya makanan berat henteu ari batu mah makanan berat naon itu cigarek tinju wae biasa nganter abdi itu Pak oh mangga biasa pisan mangga ayo ya tuh siap oh iya Pak tempat snack teh mohon ya Pajar Abadi Snack teh. Alhamdulillah bener jalan raya Ciamis Sukamaju Sindang Kasih Glosir dan eceran makanan ringan wah beres atau abdi moal dicarekan ku pamajikan kieu mah ulah keur haur gambar pedang ya mah seukeut mata Pajar Abadi Snack pedang wios pedang nama da abdi mah proyeknya tuangeunana Pak aya seur di lebet mangga kalebet komplit abdi kalebet latunya mangga lajeng wah bener euy loba kieu euy wah ieu si mami teh yo itu naon sebutan teh euy 2 tawon moh ieu teh lamun di Bandung mah teh nya kacang Bandung tapi ada di Tasik guys beres tolong nangan di ka dieu euy wah yo sukro anjir lumayan yo untuk beak yang bisa dipakai ketepel guys ada sukro makroni yo loba kieu euy ada ya di luhur aya euy iya nya kerupuk keringan teh ieu resepkeun pisan pamajikan abdi mah ieu teh iya 2 sukro 2 itu kacang Bandung weh tah dia aya di guys tuh dia ge tuh wah loba euy tuh tah yuk makanannya mari tuh tuh yuk pipik sampe dah ngajam hese nyeun atuh 2 tah ya ge mana tuh dia ya nu balanya oke guys iya legend pisan ieu mah mangkok anu diputer-puter kitu teh nah ngaranna kieu naon pokok deui ngaranna teh itu opak kayu wah loba euy ngaran-ngaranna teh nyaho ieu urang masih mah urang jigana mah 2 bungkus mah kesana ya mah mau Pajar Abadi Snacknya euy teteh ya teh abdi rek pesen ieu teh cigana mah seueur 2 bal lah kanggo istri teh keur nyiram di bumi biasa
Wah, siapkan atuh. Seueur ieu teh abdi teh kayak abdi dek nyatat heula tuh nya. Teh pada amal dia. Oh, gelis-gelis kieu. Siap atuh teh kadeu. Mohon siap teh kayak abdi nulis lanya. Oh, terus beres sadayana teh? Atos. 1 2 3 sesuai pesanan abdi nu catatnya tadinya. Mohon. Oh, alhamdulillah. Mang, dia. Pak Yedi atas sekedap. Lebih pada ngobrol si teteh atos beres ngan wayahna. Abdi antar ke Padalarang. Da si aya cenah taya mobil di Arango sadayana di dieu. Si teteh oge dadah mau di dieu bingung. Mangga. Kersa. Kersa. Kumaha ieu ngagubugna nya. Sarada lieuran uing ka Padalarang kudu mawa oleh-oleh sakilobana. Pak. Lain gagerenangan ieu kumaha sanggup teu mawa ka Padalarang. Kumaha mawana ieu teh. Nah jeung kumaha mawana lain dipelong atuh akut kana motor. Bisa henteu? Pak, ieu teh motor. Mun mobil mah ku abi dikecana kasadayana. Daek bapak cicing dina setang. Aduh. Masa tang atuh abdi ka angin-angin mah atuh beki kontek meureun. Embung teuing. Geus bayar teh jadi ya. Abdi kajen teh nyawa angkot teh. Coba bawa balik we. Aduh ngarudat mungkul ka dege. Tapi nuhun geus dijajabkeun ka dieu ka Pajar Abadi Senek. Ini tah. Jelema teh aya lieuran. Nya aing ngagubug barang dia kudu ka motor. Perjing lesot cenah teh aing teh. Keur Sia nu lieur mah. Hayang ting labuh aing da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi di mana we ayeuna khusus nu aya di Tasik, ulah hilap lamun nomor yogikeun snack kantun dokapan we ka Pajar Abadi Snack. Mantap. Pajar Abadi Snack.